Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun nya Inam. Ieu aya kerjaan hampurannya saeutik. Angga teh kedah mada mending ngarepotkeun padahal mah. Ayo. Juta kalau naon tapi tenang sih seperti mah teh garing kamu sakit. Sukna si Inem datang ka imah Bu RT. Assalamualaikum Bu RT. Waalaikumsalam. Sareng saha ieu mangga kalebetna ka kantor. Boleh cari Ibu. Mohon Ibu tepangkeun abdi Marlin anu meser bumi anyar Ibu Mei. Oh, atau ibunya wilujeng sumping mugia betahnya dia kampung. Nyata nuhunnya baru bisa jadi obrolannya ibu-ibu ya.
Assalamualaikum. Punten pada Nabi Iran ulangan Oh, sabarahannya? 200.000 yo sih kaneng mah udah gelis 50.000. Semuanya. Nah, si Mamat meni lila-lila teuing. Ih, kemana nya? BRT ya duitnya 50.000. Nangan 50.000 mah dah nyetu kan 200.000. Ih, Baik dah itu nah gelis satu BRT. ih, mana mah dah si pengolah geus ah. Ini Balik di warung Coolin, nyimpang ka teh. Dah, ih urang mah sebawa duit minjem lah gitu. Emang mantan salaki maneh can nyantai efene? Sedih aja, ini mah waktu. Ai maneh pajumut-jumut ah jeung botak. Sidik urang gitu boga duit. Terus nya ka saha atuh urang? Nya kasih pantet bangun deui we, cengkong kol we CAROLIN Karolin dasar we. Tadi yuk, ai maneh di tayangan teh ngibar wae cenah erek TikTok kana we viral. Aku mah urang atuh. Ayo tahu urang TikTok ini semua sing joget. Yuk. Terus ya, yuk. Dua tilu. Ni ai mau ni ai new shooting champion Mimi. Ih, Bel cing bener atuh. Cing banget atuh bener sampai Ibel ini viral sih si Jennifer. Atuh hampura meuli tidak salah urang kami we. Ni ai mau ni ai new shooting champion Mimi. Halo Jubet. Teh minta duit kurang gustila tuh shopping. Mana emang pagawean teh minta duit teh jeung minta duit shopping hayo shopping. Gawe ka ditu lainahan pagawean teh kabisa teh minta duit shopping. Lieur ah ka urang oge. Teu lila si Jubed indit keluar. Neng pasti mana? Oh sih, oh saling rek balik. Tuh yang makan wae aya masalah mah nyarios ya. Kurang minta tolong gitu pasti hidup. Bener ya, bisa ngebantuan orang. Ya bener atuh asal naik neng ka AA. Salah gampil atuh eta mah. Hanya sarana mengambil KTP BRT yang minjem duit terus dibantu namun berbeda langsung dicarekan atau menenam Mas, kan ini mas. Si Mamat indit ka tukang fotokopian. Duluy nyimpang jalan. dari rezeki ya. Oh ya. Ada orang pinjam duit Berapa kau mas? 1 juta nanti. Dia KTP-nya Wah, ini kan bukan punya kau. Siapa nanti yang mau tanggung jawab? ini punya BRT, saya disuruh BRT buat pinjam duit buat biaya ibunya di rumah sakit minimal 1 juta. Oh gitu ya udah. Tunggu ya. Iya. Tapi saya yang mau ambilnya yang 1 minggu sekali bayarnya. Ya sudah, sekarang tanda tangan dulu sudah. Sekarang pegang dulu uang sama KTP-nya dan hitung dulu. Ya, kita foto dulu. Sebagai tanda bukti. Satu, dua. Baiklah kalau begitu, jangan lupa ya sebanyak 30%, oke? Oke. Terima kasih tante. Oke. Mana? Menang Ini untukmu gelis. Nah, kasep, abi padewi heula. Cing geura cager, eta di kurumu siga nu gering. Gelis saya mana? Piraku ditinggalkan begitu saja. Nyawa teh kering. Boy. Euy, naon? Boy, ieu naha tuh si mama balikan nya lila. Cik urang sakedeung bisa kedeung di balik jeung kebalik-balik. Engke atuh neng sabar sih mah disarua hayang balik. Emang neng teh hayang naon? Karek ge balik jeung di Rojet. Dan neng mah hayang beli iPhone, anu tukang ngagaya apa sapotongan we gancang viral si Jennifer. Sama hiwal neng mah. Di mana ya HP nu kitu? HP apa nu tinggal beurit? Kamu mah teu update, loba teh di kebon, jadi apa-apa wiwi jeung sampe.
Isukna si Neng teh Cici Ibel. Guys, kumaha mun urang ulin make upan urang sok maneh duaan ulit orokan heula maneh heula ini Tinggal iya udah orang Makassar. Ih, udah pada ngelisnya. Ih. Lucu banget. Lucu banget, lucu banget. Cima, mari. Jadi baru. Kau orang tuh kalau belah gua. Nah, menurut Abi jadi kieu Jennifer mah jahil. iya teh iker usum di TikTok urang ge ningali ieu teh ih alus maneh mah teu ngarti Terus saya ini kan rek viral mah guru foto heula urang geus pun ka TikTok guru foto heula hagaya atuh teh maneh jeung berdua hagaya bisa enok ih sok atuh Ibel mau diajak TikTok kan gerak cantik gelis Terus bayar, mana ganti ya? Neng, mana? Sialamun banget kurang sinyal dodong, mana yang mau mana mah bakal gelis banget pokoknya mah bu mimiti kudu dimenangkan ke ya, mama. Di Yus gelican orang. gede deui kalem dulu Ngas gelis. Ih, mana neng? Muka kamu jadi singa badut. Ah, mana cik nempok kaca. Astagfirullah. Padahal lompat dia banget. jika balik kemarin emang gelis super Balik, ngas gelis. Cakep. Nih, kakalan ngenteng wae. Balik. guru cici balik Halo Kak Udin, iya motor ke Abi diantarkan sore. Karena
Besukna ibu-ibu keur siap-siap dek indit ke pangajian. Gus, ayo ayo. Gus, gelis. Iya tuh. Tingali udah mau kudu magi kecamatan. Buru atuh di kaburangan. Mana pedih banget ih. Ayo orang samperin saya ada kayu tuh bel. Di mana alus di Amerika. Alus dia cantik. Apa pengajian? Cerita. Wah, iya sih. Jadi kalau bahasa segala dipakai jadi juga kuda rengkong. Naon ayo mama nih. Dari mana fashion ya teh. Loba gaya. Udah gaya jadi mah. Loba gaya. Udah segala we TikTok kan ayo buru di pengajian ayo. Ibu-ibu di mana namanya ya? Ih karunya busa nungguan mah tadi. Kemana tuh Bu RT? Bilang kowe ka pengajian teh kudu ke. Bilang ya ibu udah. Ih, cenani meni loba gaya pisan mah jadi kitu-kitu lamun rendet nu kieu teh bae atuh nih sirik sok sirik wae itu enggak salah kita. Ya kan bae orang sirik teu boga salah ki oge. Tawan ce. Nggak tahu kan duit di mana lo baganya. Aya orang mah duit oge mana kieu teh bawa benerkeun ka mana karep ya. Atau si ibu teh sae di pengajian pahina-hina nya hapunten Bu Ustazah. Atau satu sambil oke atau segala di video ada di pengajian teh Jennifer namanya Jennifer iya budak teh cida tingali atau budak teh kieu kalakon mereka pengajian teh ciga kuda renggong bae lieur budak eta orang aya cenggol eta kumaha kitu ih gelis soalna deui Congrats ibu-ibu ayo udah kawitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillahi amma ba'du. Assalamualaikum ibu-ibu puntennya kada telat nembe abi biar beres meeting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Marin tesawios atuh kumaha ari jelema beunghar mah cik ari cik jelema abi cik oyo ka ditolanya sok. Ih, cenani mun hayang deket wae. Ya geus atuh sugan ka cepatan beungharna nih sok sirik wae. Angga teh ibu-ibu hayu urang ngajeng deui. Kalau dia taraskeun ka jalma anu sok nipu wae. Aya nu bade ditaraskeun? Mun abi Bu Ustad, kumahanya lamun misalkeun aya warga anu sok nipu. Eta mah tos tantos masuk ka neraka sareng hatama teu barokah. Saha nipu? Atuh da ceu aya memang geus rame geuningan penipuan teh. Oh, bener. Aduh mama hayu uwi abi hoyong bobo atus tunu pisan. Wah, ayo. Baru dak teh migaran neng. Ah, cik ayo urang moal ka. Keh heula atuh budak teh nyaho can anggeus pangajianna teh. Cek. Nah, asalna aya nu beda. Tempelna ka mana? Ih, jauh lah gitu ka mama abi teh. Antos dibawa ke klinik MS Glow ku abi mah. Ih, jauh lah gitu. Jadi tos cantik enak glowing. Ya atuh da si Jennifer mah tos seueur ceces da di nu TikTok main wae TikTok deui nya. Ah eta mah di pasarna make BPJS lainan make duit si Jennifer. Kasangkeun wae ih nu si Cici mah batur si Cici mah ih. Tingali follow abi mah tos 10M. Ajis lagi atos ka mana we gimana? Tos ka tersopan terkolot teh dasar korban TikTok. Terus ibu-ibu pengajianna di ka dieu wae dicikapeun ku alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saminggu kaharep
si tante nagih duit kasih Mamat. Ke mana mereka? Dan kami bilang Bu RT kan. Hela, saya itu mana duit pas hidup saya kan jaga telepon, nak. Aduh kan. Minta waktu buat duit kan. Dan ayah duit kan. Ya bisa gitunya. Pas itu kayak perjanjian anggus ngan saminggu. Ya, untuk gitu mah nyanggus kurang tagih ke bayar langsung. Tong gitu tuh kan nang ditagih ka Bu RT barabe yang kayak natan atuh kan. Ah, nyebut amat orang mas main ke bayar teh. Yuk. Bayar teh, akhirnya sok turun merta. Nah, itu yang sore ribu udah urang mah teu nginjem duit. Ah, gak urang mah teh hanya honya ada inti nama kan sampai bayar teh. Aya di nabuk hutang abinya. Nah, sanu ngadaptarkeun menyiwawanianan kitu. Itu si mama. Mana ini si Mamatna? Itu di jalan. Bus. Ini cager pinjam duit pakai ngaran orang. Hilap Bu RT. Ya gila gue teh. Tong bayar hilap Bu RT gitu abi dibayar. Gawekeun hirup teh. Halo, assalamualaikum Ibu Ami. Waalaikumsalam. Aya naon, Madam? Urusan abdi di dieu teh atos rengse. Abdi bade mulih deui ka Indonesia. Ari Ibu Ami bade ngiring mulih moal ka Indonesia. Oh, mumpun atuh Madam, abdi ge tuh selami tepat pernah sareng urang kali di Indonesia. Nuhun atuh, engke ku abdi dikabaran deui nya Bu Ami. Oh, mumpun atuh Madam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dina kaisukan poena, si Marinam jeung Zubaidah nyiapkeun acara jeung pantauan cicing. Oh ya, ada tuh kieu teh. Geus alus ya. Iya, budak alus teh begini. Awal guys, Abi ayeuna nuju di tempat tauna si Cicir. Abi bade ngeliatnya di TikTok konten. Wah, harus gitu sampai. Kampungan atuh. Happy birthday, happy birthday, Cicir. Birthday dong. Ya kadona. Mama eta gucina tuh pasti hari. Oh iya ya. Aduh, yang Cici salep. Mama iya mama. Cici, iya ti Bu RT-nya. Di Bu RT. Mun sama ngai ibu-ibu kerabat. Di sana aja nang bade di Malulan. Ngai ibu-ibu asup sekali gerak-gerak. Ibu. Ya topi nak. Nuhun. Tuh guys, di pasian topi. Kami harus bisa uang ya, semua balik tuh coba isuknya ulang tahun. Sabar tuh neng, enjing geus mama uwi meureun. Itu anu kali ieu tah. Teu bisa mah teu tah. Iya terus. Beng, teh makan. Sana kan ye. Haus. Ada di aku itu mah ba minta. Tapi tadi. Bayar kan. Kojosna mana ya teh haus? Iya. Iya, Bu RT teh dibere. Kalanya teh aja saempeun saina. Mau di pasiran cai. Ya kalah tuh sabar. Nang nyubet beli kieu. Sudah terjadi akang jadi resep. Gane ngirakeun. Kuy. Bayar mun. Lamun boga gawe. Guys. Itu jadi ibu orang tiup lilin. Guys, harus tinggal guys. Cicir. Ibu
polisi. Percuma benghar, harus bawa ke polisi. Kamu mau liatin kita ya? Right.